Iya carita nu mungkin wae, mungkin anu bakal kejadian ku sarere. Lamun karasa tiis di hiji tempat, muriding bulu punu tong sok maksakeun. Aki boga babaturan ngaranna Mang Aa. Teuing kunaon disebut Mang Aa. Da lolobana jelema di sekitar eta nyebutna Mang Aa. Tukang ngebor nyaeta lamun nyeuneun sumur bor geuningan sok aya. Tukang sumur bor. Opatan sok muter-muter teh geuningan make alat nu siga pipa. Tah minggu kamari manehna gawe di hiji tempat di Cimahi. Deket Serut cek cenah mah, daerah pasantren kaluhur. Aya kuburan 5 siki. Ngan nyaeta aya hiji imah menta pangeborkeun. Ari si Mang Aa teh jelema rada sompral. Gede tanaga tapi sompral omonganana. Teu baca naon, teu punten malahan. Teu permisi teu naon, derwe gawe. Malah mah dibejaan ku urang dinya kade. Di sisieunana aya imah kosong. Di lantai 2 teh sok katingali aya awewe maca koran dina kursi ningali ke arah eta kuburan. Lamun kawenehan sok katingali make baju bodas maca koran peting-peting. Kes jelas imah kosong mah eueuh lampuan. Si Mang Aa teu percaya. Geus beres ngebor, manehna teh balik ka imah. Tapi rakarasa dina punukna siga mamawa mamangul jiga aya beas sakarung dina punukna. berat jang. Atuh panas tiris nepi ka 4 poe. Pagaweanana minta hampura. Jiga nu kasurupan minta hampura ka pamajikanana. Tiap poe minta hampura. Panggih jeung Aki. Ku Aki ditanya, geus naon atuh Mang Aa? Cek manehna abdi ngebor Aki. Hiji tempat deket Serut, tapi tepermios heula. Hampura abdi, kitu ngomong nanti. Da nya katingali, eta awewe teh nuturkeun di tukangeunana. Beungeut bodas, panonna hideung, buukna panjang, lempeng pisan kahandap. Mun lain Aki mah sieun, tapi ku Aki dibalikeun deui. Init sia, init ulah ngaganggu. Ieu jelema teh teu niat ngaganggu ka maneh. Init maneh mah geus lain-lainna deui. Init eta makhluk si Mang Aa sabihara-sabihari deui sehat jiga nu teu karasana naon. Pesen ti Aki kade ulah sompral di mana wae.